Assalamualaikum. Sampurasun. Waalaikumsalam. Sareng saha eta aya nu assalamualaikum aya kieu Arif. Coba dipangbukakeun. Ari mama, sobat teh Kang Ade teh mama. Geningan itu patilasannya bade aya naon atuh akang teh bahas kieu los-los ka dieu akang teu ngalintur. Bumawi teh hoyong ingal-ingal dugi saja nepangan mama bubuh akang teh. Karaos padaharan muridit sadi dinten Karena teh. teuing akang mah da jorok beureun sok nuangan wae jengkolnya. Sep sabaraha boboko ta jengkol teh akang. Teu pira ngan seep tilu dingkul bubuh akang teh. Nya samarakan akang. Ari pek turuk-turuk ieu teh mendak sama seueur teuing. Nya akang geura sok atuh jelaskeun akang teh naon pamaksaan teh ka dieu teh Kang. Bumawi kieu mama ieu teh nya. Aduh mama utang hayang balik deui nu kacida utang boga pikir gaduh. Ieu dangu ke Kang. Cik 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 cik. Abdi alif Kang. Allah. Ieu Kang teh sok balik deui. Nah, make gitu segala. Sok rea sangsara mah jeung akang mah saumur umur. Wayahna we mama Uping cing kenyekannya. sabar cing tawakal Bareto ge Kang Ade kumaha bareto teh tah. Kang teh sok nganye nyeri. Eta kumuni emut. Nyala akang mah ah. Abdi moal rek gancang mah daek dibalikan deui. Kieu pira mama ieu dangukeun nya. Aduh mama Aduh-aduhan wae aya akang pagawean teh. seangan pupuri lisan nada cabe puguh Cabe dituang. bisa caget yeuh mama Kumaha Kang? mun mama daek dirujuk. Oh gitu Kang. Alasan akang mah eta mah era aya ngelongok pepotongan api-api seueur beuteung nyeri beuteung padahal masih akang masuk tamarakan uang jengkol tanya sabuboko. Sidik lu kacidana mah nya eta sambal ada teuing. Geura ieu Kangnya dangukeun ya Kang. Cik 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 cik. Ieu abdi mah moal daek balik deui ka akang teh. Nyeri hate akang nyeri abdi mah pokona mah. Bareto teh akang teh ieu sok nyeri bae padahal mah akang teh cik atuh geura robah. Kalakuan teh nya Kang. Ieu dangukeun nya. Cik kumaha kumaha. Abdi sumpah akang Nya moal arek balik deui. Nyeri akang nyeri. Kolot abdi terujuk ka akang teh saumur-umur. Ieu dangu ka Kangnya. Abdi sumpah akang kumaha tah cik cik cik. kalau saya tidak izin balik lagi sama akang. Aya ku teganya.
tidak boleh kalau saya kawin lagi sama Kang Ade. Benten Stager ini mah ulah sombong ieu mah tong loba teuing alasan dangukeun gerak akan terang mamah boga pepentaan leres akang mah ku pinter nya Kangnya saleresna Kang abdi teh gaduh pepentaan ka akang teh naon cik lamun ku akang dicumponan ka hoyong abdi keresa daek balik deui ka akang Kang naon sumohon anu kahiji Kang daun ke Kangnya abdi mah alim diwayuh Kang sumohon kadua akang ulah sok calat suluwai atuh akang teh akang muhun katiluna akang istri akang anu itu anu sepuh grapirak atunya Kangnya ulah anto ali mah abdi mah yang jongjon rumah tangga sareng akang gitu tah pirasnya Kangnya lho itunya Kang kawatos atuh bijaksana nya atuh Kang neng mah pintar nyarita mangga teh teuing kumaha kitu Kang nyanggakeun jiwa jeung raga dangu kenyekangnya kitu sate Kang Ade mama bungsu ayeuna mah ukur ngadoja eueuh tuh geuningan asa papa kumaha rek mikirkeun kanya aja rumah tangga pasti eta mah tuh durian papa saya eueuh waktos ayeuna tetep ka akang alhamdulillah ini dangu kenyekangnya mama bungsu ridho mun akang mah rek balik deui gitu ridho Kang abdi teh ayeuna mah uwi deui wae anya karunya ka bararudak tah kitu Kang ayeuna mah hayu akang urang rumah tangga anu leres nih Kangnya sumuhun gitu tah sebut urang anu harmonis nih Kangnya anu bahagia nya anu sakinah mawaddah warahmah amin ya robbal alamin amin mangga akang urang sareng ya akang urang ka KUA deui we ah sumuhun atuh iha ucuy